bebesan kadaria orang ngumpul seserian tapi omat ulah sok seri sorangan bisitana cek batur jelema edam. Berat bisa mah tulungan orang anger aja geus lila teu panggih yang tulungan deui wae nyem duitnya eta apa berat pinjam duit orang cing atuh anjir kali-kali mah urang nu nginjem duit ka didinya lain nginjem duit jang naon sih iya orang teh kieu berat kan kamari teh ganti tahun sok urang bayangkeun ku ente nu hiji asup TK, nu hiji asup SD, nu hiji asup SMP, nu hiji asup SMA, nu hiji deui kuliah teh tingkat 3 kagok ngahirkeun urang butuh duit berat wayahna tulung berat Yeuh cek aing ge nya montong loba-loba teuing si teh ai didinya anak meni renai teh anjir ai didinya jelema marmot anjir si marmot curiga sih ieu mah jelema tuh berat jelema urang teh nah nyebut marmot mah kumaha teh meni loba-loba teuing yeuh cek urang ge nya ieu harita program pamarentah jalankeun di KB dinya mah teu nurut pan geuning. Yeuh berat urang teh baheula teh di KB teh pangheulana urang mah pamajikan teh nyai KB di KB berat nah ieu mah nya teh di KB ka urang anjing di KB cenah ya di KB mah anak 2 KB mah program KB mah 5 sih ya mah KB di mana hordeng anjir nah di mana hordeng dengekeun apaan ari KB teh keluarga berencana lin tak urang mah rencanana boga budak teh yang 5 nah ieu mah nih kumaha teu ngerti pisan apa berencana mana maan ini parah ini lain ya ai didinya otak ditenan di mana aja buat yang digiwing kucing otak keluarga berencana rencanana 5 cenah aya wae iya anjir ya ucing gering. Pana yang kena pagawean gerajang bibi masih ama nganggur tuh di imah yang mau ke penghasilan di teh penghasilan nah on atuh jambinya pagawean jang bibi pugu zaman kiwari mah biker hararese nu di kota ge garawe baralik ayeuna mah bingung ayeuna mah oh geus bibi mah jadi tukang urut pan bibi ngeunaheun geuningan ngurut kamari urang kerasup angin embung geraa nah make embung cenah hayang boga penghasilan ya, aneh bibi aing mah yo adengekeun nya ayeuna anu profesina guru disebutna bu guru nya anu dokter bu dokter ari bibi anu profesina ngurut disebutna kayak naon cik burutnya garila embung tapi dah anjing kiraku lebih aing sebut burutnya entah moal bi moal engke bibi dipanggilna hernia moal burut ya guys moal hernia panggilna cuman baheula burut sote aya wae akar waos lain berat kosim depan ayeunanya bergelut di bidang peternakan jangkrik teh geus lila berat modal geus lumayan ayeuna teh cek dirinya alus teh lamun kosim mengembangkan usaha berat melebarkan sayap usaha gitu kana naon nya kosim teh ayeuna teh rek jadi bosnya di bidang kuliner berat buka rumah makan gitulah nya alus jadi ladang usaha teh dengan saukur eta hungkul gitu kos jadi aya cadangan lah di mana ayeuna jangkrik keur sepi meureunana ai kuliner mah moal gitu kan moal sepi saha nu rek peredahar eta bener berat terus pan tujuan kosim kadinya berat jadi ngan kosimanya mua muka rumah makan anu biasa-biasa mua berat kosim mah atuh mah kosim gitu loh anjir muka rumah makan anu biasa-biasa
nu wow pokoknya mah. Jadi nu spektakuler berat. Anu elit gitu. Oh, selain ti elit unik deh. Jadi ku si mangke di rumah makan teh barat ngayakeun dahareunana ge nu lain daripada yang lain. Spesial pokoknya namanya. Jadi engke teh berat makanan anu paling favorit engke teh di rumah makan Kosimanya sate bangkong berat. Ya. Goreng eta bayawak berat. Ya, moal aya tadi rumah makan saja mah. Bener moal aya Nepi guys. ka tongseng lasun ke aya nya. Caprak ampun. Eta berat nu anu hiji deui nu anu paling juara engke teh menu andalana nanya tong eta lain entong seng geus tongseng mah tadi empal empal daging sero tah pokoknya bakal rame tah kulineran rumah makan Kosim mah. Cek aing kieu tah anjir. Lamun ubar geus beak si Kosim mah kieu. Lain ai si lain kos eta arek buka kuliner atau arek buka ragunan anjir. Buka ieu naon teh ngaranna teh? Naon ngaranna teh? Kebun binatang. Hah? Kumaha mana teh konsepna kumaha? Ya bisa oge berat jadi sama meh dikunci teh pan meureun ke stok teh lobanya jadi anu dahar-dahar nu nempuan sasatuan berat unik. Jadi geus ditempuan teh dihakan gitu. Heeh. Saha nu ngahakan koplok. Aya wae anjing pasti ya ampun teh. Terus ya lamun eta eueuh nu meuli kumaha da anjeun saha nu beukina ge? Kumaha? Gampang berat. Oh atuh Kosim kan loba duit atuh anjir. Bagikeun we ka panti asuhan, ka pemulung tah. Bila perlu nu gelo dibere moal beak harta Kosim tah cenah cek Ustad gaya berbagi mah berat. Ya, alhamdulillah. Bener aya di nu kitu namanya. Tapi kan anjir lamun kana nu gelo mah rada mantes tadi dibikeun. Tapi da atu-atu anjir aya ka pemulung ka anak yatim mah kos anjir. Montong lah cek aing mah cek aingnya, cek aing mah ulahnya. Nya ulah lah kos lah, ulah. Ulah anjir. Ya omongeun anjir. Ya, cek aing mah ubar di inung. Nya ti dokter teh balik dipariksa teh ubar teh hakan kabeh cek aing. Teh kamu deui ya guys ya. Bener teu? Caprakna ampun anjing. Si Kosim ieu. Maot atuh Kosim. Wae anjing. Cing aing arek heula tong ngagokan. Aya wae ieu anjir ya. Taleus ateu. Urang mah teh habis pikir berat ka awewe euy. Teu habis pikir kumaha. Kapan urang teh kamari teh apelnya. Lain teh hayang dipangmawakeun Roma Kelapa cenah. Terus Urang teh saking ku cintana geuning nya. Pangmawakeun jeung kalarina ku urang teh berat. Da salah keneh wae anggar. Cilepeung aing saremo ieu ampun teuing. Lebay sia mah. Piraku saya depan eta teh Roma Kelapa teh biskuit mo. Kumana dipangmawakeun jeung karari. Daun kelapa nu garing. Heeh. Sia rek ngaduruk naon, rek ngaduruk imahna itu parah ieu saremo ieu ampun teuing. Ha bisa wae ieu anjir. Kararas jebug ya. Aceng marek alih profesi berat euy lah. Karena ngangkot geus sepi deh. Pugu dina angkot geus sepi pisan berat geus muatan sia. Oh. Terus misalkan ayeuna di dinya arek pindah profesi. Arek kana naon? Pugu kabeneran berat. Aya nu ngajakan berat coba bagian properti berat. Enteng sigana berat. Heeh. Properti teh pan loba eta di dinya sugan bagian nyekel naon eta. Cenah mah berat aceng terek ditenden bagian kesik jeung semen berat. Oh, ngurus keusik jeung semen. Nya berat. Ai eta anu ngajakanna saha? Eta berat. Mang Jui geuning berat. Sok di Bandung bae manehanna mah berat. Anjing. Heeh, bener sih aya gitu teh mah guys Mang Jui teh dina properti memang sih. Tapi manehna tukang bangunana guys, tukang ngabangun guys gitu.
Terus lamun ayeuna maneh ayeuna bagian ngurus semen jeung keusi, berarti didinya jadi tukang aduk, Ceng. Henteu ngeunah, Ceng. Cek saha ngeunah. Henteu enteng bagawean ngaduk teh, Ceng. Henteu. Samarukna meureunnan properti teh senang. Gawe. Samarukna meureun properti teh jekrem. Henteu selalu, Ceng. Aya-aya wae anjir ieu. Cincang kali ngonong cingkleng cineten. Lain aya tadi bos, kumaha di telepon orang teh diangkat-angkat. Kayak bisniseun anjir. Buku tadi teh pindahan berat riweuh ngangkat meja, kulkas, TV nu ka hari itu pokokna mah. Oh. Tanaga ge nepi ka beak. Jadi geus teu kuat ngangkat telepon acan. Nya ada anjir telepon didinya teh aya 3 ton setengah meureunannya. Angkat telepon mah tuh tinggal klik, Bos. Kieu. Ripuh anjir ieu. Bos Cuplahem ya. Hah, bisa wae ieu anjir. Adina cepot nu bungsu ya.